Bismillahirrahmanirrahim. Al-umratu marratan tsaniyah. Ari eta umroh dina balikan anu kadua. Idza aradta di mana-mana ngamaksud anjeun antamala. Kana yen migawe anjeun umrotan saniyatan kana umroh anu kadua. Li ummika pikeun indung anjeun aw abika atawa bapa anjeun, masalan umpamana Pazhab ta'in ditwe anjeun ila Tan'im ka Tan'im rokiban bari anu tumpak al-himaro kana himar. At-Tan'im ari Tan'im eta makanun hiji tempat ala tariqil Madinah nu aya dina jalan Madinah. Sumata wado tuluy wudu anjeun min ma'in tina cai hunaka di eta Tan'im. Wahrim jeung kudu ihram anjeun biniyatil umrati kalawan niat umrah. Kama fa'ata saperti yen tos migawe anjeun pi jiddata di Jeddah. Suma udu tuluy balik deui anjeun ila Makkah ka Mekkah. Fatub tuluy kudu tawaf anjeun bil Ka'bati di Ka'bah. Was'a jeung kudu sa'i anjeun baina Safa antara Safa. Baina Safa di antara Safa wal Marwati jeung Marwah. Tumalik tuluy kudu nyukuran anjeun ra'saka kana sirah anjeun au qasir. Atawa nuktuk anjeun kana ra'su maksudna kana rambut sirah. Wa tahalla jeung gawe tahallul anjeun minal ihram tina ihram. Kama seperti perkara syarahna anu geus ngajelaskeun kami sabikon barina nu ti heula. Wa kaza jeung eta nya kitu deui saterusna saperti mazkur anu geus dicaritakeun. Idza aradta di mana-mana ngamaksud anjeun antamala kana yen migawe anjeun umrotan kana umroh marrotan salisatan dina balikan anu katilu aw rabi'atan atawa anu kaopat. Al ihramu ari ieu eta ihram bil haji kalawan ihram haji. Qadin tahaita nyata geus narima paragat anjeun beres min amali umroh tina pagawean umroh. Walam yabqa jeung teu tumetep alika ka anjeun naon ila amalul haji kecuali pagawean haji. Wal adatu jeung ari kabiasaanana ana hujaja eta sanyana pirang-pirang anu haji al Indonesiana anu bangsa urang Indonesia kabeh. Eta yasiluna tepi ieu al-hujjaj ila Makkah ka Mekkah fi syahri Sya'ban wa Ramadan dina 2 bulan Sya'ban jeung Ramadan. Wa qabla maji waqtil haji jeung dina sameme datangna waktu haji. Yazhabuna arindit berangkat ieu hujjaj ila Madinatil Munawwarati ka Madinah Munawwarah. Li ziarati qabrin Nabi pikeun ziarah ka kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zalika jeung ari eta yazhabuna ilal Madinah eta imma fi syahri Sya'ban boh dina bulan Sya'ban atau fi syahri Syawal atawa dina bulan Syawal. Wa idza aradta maka di mana-mana ngamaksud anjeun ziarata qabrin Nabi kana ziarah ka kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fazhab maka kudu indit anjeun ma'hum sartana eta al-hujjaj. Sumarji'a tuluy kudu indit balik deui anjeun ila Makkah ka Mekkah. Ada amalil haji pikeun ngalakukeun pagawean haji. Faida jatuh di mana-mana datang naon yang musaminu poean ka-8 tanggal ka-8 min syahri Dzulhijjah tina bulan Dzulhijjah.
Kahrim tak kudu ihram anjeun min manzilika ti imah anjeun atau di tempat cicing anjeun biniatil haji kalawan niat haji ko ilan barina anu ngucap kana lapad labbaik Allahumma labbaik ileh kama fa'alta kama seperti perkara fa'alta anu tos midamel anjeun fil umrati dina umrah ila anna niata kajaba sanyana niat huna di dieu lil haji eta tetep pikeun ibadah haji wa hunaka jeung di ditu manuti heula lil umrati eta tetep pikeun ibadah umrah semata wajah tuluy menghadap anjeun ila arafata ka arafah rokiban barina anu tutumpakan asukdupa kana sukdup model taksi lah mobil taksi au masyian atanapi anu lempang alal aqdam luhureun netepan kana pirang-pirang sampean pataqdi tuluy nyumponan anjeun al-wuqufa kana wukuf yaui arfata ka di arfah yaumat tasi'i dina poean tanggal 8 min Dzulhijjah dina bulan haji Dzulhijjah wa juz'an jeung kana juz min lailatil asyir tina peutingan tanggal 10 malam 10 fi zikri dina zikir wa tauhidi jeung nauhidkeun wa tasbihi jeung nasbih wa talili jeung tahlil wa talbiyati jeung maca talbiyah wa sholati jeung maca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa tuksiru jeung ngalobakeun anjeun mina doai tina ngadoa wa tawajjuhi jeung menghadap ilallahi ta'ala ka Allah ta'ala bi qabuli hajika kana ditarimana haji anjeun wa ghufrani dzanbika jeung dihampurana dosa anjeun khususon terutamana khususna badal asri nasabada asar wa bala salatil maghribi jeung dina sabada salat maghrib lailatul asyri dina peutingan tanggal 10 min Dzulhijjah tina bulan Dzulhijjah yufidu al imamu aw naibu min arafata mahekeun telah ngaloberkeun mencurahkan gitu neruskeun bisalah salimamu imam aw naibu atau naibna ya imam min arafata ti arafah patan firutuluy berangkat anjeun mau sarta imam ila Muzdalifah menuju Muzdalifah patukimu tuluy cicing we anjeun piha di Muzdalifah wukuf teh juz'an kana hiji juz sajuz min nisbil laili sani tina setengah malam kedua tina Dzulhijjah sumata tawajahu tuluy indit menghadap anjeun ila Mina menuju ka Mina pada wasata tuluy di mana-mana tepi anjeun ila Mina ka Mina yaumal asyiri dina poean tanggal 10 Dzulhijjah parmi maka kudu nenggor anjeun jamrotal aqobah kana jumrah aqobah misami hasoyatin ku 7 pirang-pirang batu leutik qailan bari anu ngucapkeun pi asnaiha dina tengah-tengah eta jumrah bismillah kana lapad bismillah ya Allahu akbar bismillahi kalawan ngalap berkah kunyi baca dengan Allah Allahu ari Allah eta akbaru anu maha agung rajman kalawan nenggor li syaitani kasih setan wa hizbihi jeung bala tentara setan Allahumma ya Allah tasdikan kalawan ngabenerkeun bi kitabika kana kitab Gusti wa tibaan jeung kalawan nuturkeun li sunnati nabiyika kana sunnah nabi Gusti wa khalilika jeung kakasih Gusti alaihi wassalatu wassalam berarti Nabi Ibrahim alaihi wassalam sumalik tuluy kudu nyukur anjeun al qasir atau kudu nektek anjeun kana rambut wa hunalika jeung dina eta ihlik al qasir tahallul anjeun
tahallulan awalan kalawan tahallul anu awal payahillu tuluy tahallul halal baka halal laka pikeun anjeun naon antal basa yen make anjeun malabisaka kana pakaian anjeun al adiyata anu biasa wa antap ala jeung yen migawe anjeun kulama kana saban perkara haruma anu haram ieu mah alaika ka anjeun fil ihrami dina waktu ihram ila nisa kajaba ka pirang-pirang istri wa tiba sarta natib minyak seungit sesengitan wa fi lailatul hadi asyara jeung dina peutingan jeung dina tanggal 11 tabitu meuting anjeun piminan di Mina bil khaimah di kemah allati anu yu'iddu anu tos nyiapkeun ha kana lati sa syaikhuka kokolot anjeun wa pina hari hadi asyara jeung dina tanggal dina beurang tanggal 11 tarmi nenggor anjeun jamrotal aqobah kana jumrah aqobah bada zawali dina sabada lingsir sumatarmi tuluy nenggor anjeun al jamrotal wusta kana jumrah wusta suma sugro tuluy kana jumrah sugro jumrah ula bisa mi hasoyatin ku 7 pirang-pirang batu leutik pikuli jamrah dina setiap jumrah wa kadzalika jeung eta nya kitu deui tabitu meuting deui anjeun piminan di Mina lailatas tsani asyara dina peutingan tanggal 12 wa tarmi jeung nenggor anjeun al jamarati kana pirang-pirang jumrah as-salasa anu 3 pina harihi dina beurangna ieu lailatas tsani asyara kama seperti perkara pata nu migawe anjeun yaumal hadi asyara dina poean tanggal 11 suma anzil tuluy turun deui anjeun ila Makkah menuju ka kota Mekah watuf jeung tawaf anjeun tawafal ifadah kana tawaf ifadah was'a jeung sa'i anjeun baina Safa wal Marwah di antara Safa jeung Marwah waqad taqaddama jeung nyata geus diheula naon kaifiyatu tawafi tata cara tawaf wa sa'i jeung sa'i fil umrati dina umrah wa bihada jeung ku ieu sa'i baina Safa wal Marwah yantahi narima paragat naon al hajju haji sumatuqimu tuluy cicing we anjeun di Makkah di Mekah ayyaman dina pirang-pirang poe sumata qasidu tuluy ngamaksud anjeun as-safara kana lumaku lil audati pikeun balik ila baldatika ka negara anjeun.